ngenaan omanan maeng Kang Mang nawe ngomong na teh murukan ang urang teh bahasan mangsalah dagangan napina ngurang teh muduk maklumane da mugoh omanan mah jangwara budegan dina kayaan keur kitu aya jirim anu ngajorat datang saterusna mancuh dina tangtunganana di luareun pasangrahan Darmayuda jorelat cedung celegedeg eta jirim anu anyar datang teh tetela jago kolot anu pangawakanana cangker ngaresi nandakeun geus asak dina tahapan ilmu silatna pikeun anu di jero pasangrahan tang tuwe can aya anu nyarahun ka eta jago kolot sedengkeun pikeun dunya kajawaraan mah geus teu asing deui eta jago kolot teh katelah Ki Baros pupuhu paguron Kilat Baraya Ki Baros musirkeun perhatianana ka jero pangsangrahan Darmayuda betus narita kanti ka sakabeh nu aya di pasangrahan teu kudu ngarasa kaget kadatangan ku diri kula anu ngahaja datang pikeun ngagabungkeun diri ka barisan Darmayuda leuwih teula kula rekawanokeun diri kula salaku pupuhu paguron Kilat Baraja ngaran kula Ki Baros jadi cenah ceuk beja nu keur nyusun kakuatan pikeun ngadegen barisan Darmayuda teh nyaeta Rasanti anak Sirawing jeung Sandika calon minantuna ku ayeuna kitu kanu ngaranna Rasanti jeung Sandika kaluar ti jero pasangrahan kula hayang cacarita ieu si Banteng Ulung geus rek ngajulung kunung nangtung tapi dicari ku Rasanti anu harita cengkat nangtung bareng jeung Sandika ngareret ka si Banteng Ulung bari nyalita manganteng teu kedah kaluar tos we anti salengkang Dika anu nepungan eta jago kolot anu lah Ki Baros anu aya di dieu tetep tenang ulah aya anu melu kaluarnya mangantengnya geus kitu Rasanti jeung Sandika terus kaluar ti jero pasangrahan sanggeusna aya di luar Rasanti jeung Sandika nangtung ngarendeng di hareupeun Ki Baros ningali Rasanti jeung Sandika geus narangtung di hareupeun anak Ki Baros bari ngabagikeun paneutepna ka Rasanti jeung Sandika teu lilatus carita jadi andi kadua anu kata Rasanti jeung Sandika teh kula ngarasa bagja sabab bisa panggil jeung anakna Sirawing tapi nah bener andika teh anakna Sirawing Rasanti netep antep kaki Baros bari terus nyarita memang bener kuring anakna Sirawing anu kadua anu cikal mah lanceuk kuring adalah Jaka Sinangling ayeuna maksud tujuan kedatangan Ki Baros teh kumaha ieu teh coba jelaskeun Ki karep pamaksudan anu sabenerna kula tadi geus nyarita maksud datang ka dieu boga karep hayang ngagabungkeun diri jadi anggota barisan Darmayuda Landang tuwe kudu aya syarat Rasanti Sandika milu mairan caritaan ditujukeun ka Ki Baros Ki Baros jelaskeun ayeuna ka kuring duaan ngeunaan syaratna nah syarat naon anu dimaksud ku Ki Baros teh coba jelaskeun Ki
syaratna kawilang gampang. Jadi samemeh diri kula ngagabungkeun diri leuwih ti heula hayang ngajajal ajen pangartina anjeun duaan. Sabab mun tahapan ilmu silat andika duaan aya di sahanapeun kula, pota sabira ku diri kula dipimpin ku anu sahanapeun ajen pangartina ti diri kula. Sok we pikir. Rasanti imut bari malas tetepan kaki Baros, telila terus nyarita. Oh, jadi gitu salat nanti Ki Baros. Kuring duaan bisa ngarti, sarta kuring narima karena eta pasalatan Ki Baros. Anu boga karep hayang nguji ajen pangarti kuring duaan. Tah ayeuna kari tangtukeun ku Ki Baros. Saha nu bakal diuji pangartina di antara kuring duaan? Sandika milu nyambungan carita Rasanti ditujukeun ka Ki Baros. Bener kitu Ki Baros. Ayeuna tinggal pilih di antara kuring duaan saha kira-kirana anu bakal diuji ajen pangartina ku Ki Baros. Kula geus boga pamikiran samemeh datang ka dieu. Hayang nguji ajen pangartina Rasanti anakna Sirawing. Oh. Urang geus pada ngarti kangaranan Ijen Jajaten jago sajati mah hiji lawan hiji. Jadi sandika mah cukup pabandungan we kana lumangsungna kajadian engke nya. Jadi sandika mah mundur we. Mundur. Sabab dari kula bakal ngoji kamampuan Rasanti. Rasanti ngararet ka sandika bari terus ngomong lalaunan. Kang Dika, sok manggeulna Kang. Urang turutkeun ka hayangna Ki Baros. Teu kedah salempang Kang. Anti bakal upaya sakuat tenaga pikeun ngungkulan ajen pangartina Ki Baros Kang. Akang ulah salempang Kang nya. Keun ieu mah bagian anti. Sandika netep antep ka Rasanti bari ngajawab. Ya, ali cek anti gitu mah. Ayeuna akang mundur rek Bandungan anu keur ijen Jajaten. Ya mudah-mudahan anti aya dina kaunggulan anti. Geus kitu mah sandika ngajelat muru ka tempat nu rada anggang bari musirkeun perhatianana kana kajadian anu bakal lumangsung. Dua jirim adu hareupan. Ki Baros netep seget ka Rasanti bari terus nyarita deui. Urang pada buktikeun kamampuan diri masing-masing Rasanti. Katang tuan dina ieu ijen Jajaten nyata mun diri kula anu unggul, mangka diri kula anu bakal mimpin barisan Darmayuda. Sabalikna mu Rasanti anu unggul, mangka diri kula bakal narima kana kanyataan. Kula jadi anggota barisan Darmayuda, sarta dipimpin ku Rasanti anu umurna di sana pun kula. Kumaha hati Rasanti? Kaharti Ki Baros. Kuring memang sakuduna kudu diuji heula pangartina. Sabab geus sawajarna sarta jadi katang tuan di dunia kajawaraan dina mangsana silih uji pangarti Ki Baros. Iya bener. Ayeuna mah urang pada saga diri Rasanti pikeun ngagunakeun kamampuan ilmu silat masing-masing. Tong asa-asa ketrukeun pangarti di dinya pikeun ngaladenan jurus-jurus di kaula.
Mehdina waktu anu bareng Rasanti jeung Ki Baros malunur ka tukang katingali harita Ki Baros ngawangun pasangan pikeun ngagunakeun ilmu silat kilat baraja anu kacangking ku deurina. Sedengkeun Rasanti da puguh ngarti Ki Baros teh pupuh paguron anu tang tuwe tahapan ilmu silatna teu bisa dianggap enteng. Pikeun ngimbangan nuju lawan harita Rasanti nangtukeun sikapna pikeun ngagunakeun jurus tapak suci. Sarta musirkeun paneuteupna ka nuju lawan bari ngawangun pasangan jurus tapak suci. Ki Baros anu harita leuwih ti heula majuna rajang bari ngagero. Urang mimitian Rasanti. Urang mimitian ye ijen jajaten. Sakali deui ulah asa-asa katrukeun sagala pangarti dirinya pikeun ngabendung panarajang ti kaula. Geus siap Rasanti? Siap Ki Baros. Tanah panarajang. Hop heya. Jorelat culung Ki Baros majuna rajang. Sohiu sohiu. Angin sameran panarajang Ki Baros nebak kuat kana badan lawan nyatana badan Rasanti. Rasanti ngimbangan panarajang anu jilawan. Waktu panarajang lawan datang marupa panarajang sapasang leungeunna Ki Baros ngarah kana anggota badan Rasanti. Harita Rasanti ngagiringkeun badana ngagiwarkeun badana saeutik kagigir bari ngabendung panarajang lawan. Sapasang dampal leungeun Rasanti bantrok jeung sapasang leungeun lawan. Sohiu yes hiu yes jeujeuh. Ki Baros harita ngajarig ka tukang balukar panarajangna dibendung ku anu jilawan. Sedengkeun Rasanti sukuna ngageser setengah langkah ka tukang. Cilik. Ki Baros mancukeun tangtunganana deui. Bari mustirkeun perhatianna ka Rasanti, bari terus ngupat tina jero hatena. Nyata di luar dugaan si Rasanti. Anu umurna sanapeun aing boga kakuatan tenaga lapisan anu hebat ya si Rasanti. Malah jurus anu digunakeun oge lain ilmu samarangan ya beuh budak teh ye. Aing kudu leuwih ngaronjatkeun kecepatan gerak jeung kakuatan panarajang mun kae kieu mah ye. Aing era gengsi aing mun tepikeun ka saukur sajurus dua jurus aing geus dirubuhkeun ku si Rasanti. Allah jadi itulah aing kudu ngaradapan sabaja gitu. Ayangnya horek terus dicajal. Tepikeun ka aing ngagunakeun jurus pamungkas kilat baraja. Srog. Bari ngawangun pasangan Ki Baros terus nyarita ka Rasanti. Ijen jajaten anu lumangsung bakal terus dilakukeun tepikeun ka pungkasan ieu tarung Rasanti. Mun tepikeun ka deuri kula dirubuhkeun. Kula bakal narima kana kanyataan. Sabab nu ngarubuhkeun kula teh anak Sirawing. Ulang teruskeun ijen jajaten Rasanti. Rasanti malas tetepan Ki Baros. Dina sikapna anu tenang harita Rasanti terus nyarita. Kuring salaku pribumi tangtu kudu badanan kana karep kahayang tamu anu datang. Malah kuring taya maksud ngawibirang mun tepikeun ka ngarubuhkeun Ki Baros. Sok we Ki Baros ge sarua. Ketrukeun daya kamampuan Ki Baros
tong asa-asa pania teh keur nguji. Jadi besok gemakan hate Ki Baros prak kaluarkeun ilmu Ki Baros. Kula muarek ngarasa diwiwirang Rasanti. Saupamana dirubuhkeun ku Rasanti moal ngarasa wiwirang. Sabab Rasanti anak Sirawi sedengkeun deui kula ngeundeun rasa simpati ka Sirawi. Dina tapak lacakna anu teu weleh nindak laku kajahatan. Urang teruskeun ijen jajar Rasanti. Sok. Mangga eta mah teh langkung. Geus siap ieu narima panajang ti kaula. Sok, mangga. Bener. Heya. Lewat cilung Ki Baros maju narajang. Dina ngalakukeun panarajangna Ki Baros ngaronjatkeun kacepatan gerak jeung kakuatan panarajangna. Ningali datangna panarajangna lawan, Rasanti nu ngagunakeun jurus tapak darah suci. Harita ngagunakeun ilmu pangenteng badana 3/4 bagian. Jadi teu matak aneh mun panarajang sapasang leungeunna Ki Baros anu ngarah kana anggota badan lawan harita rentas di jalan lantaran dipenung ku sapasang leungeunna Rasanti. Sokyuk keus, sokyuk keus. Geseh waktu sababaraha detik disanggeusna ngabenung panarajang lawan Rasanti. Harita ningala ieu kasempatan longkrang kosong pikeun ngasupkeun panarajangna. Harita dampaleungeun ka tu Rasanti ngahantam iga burung lawan. Sat hiuk dak ceprot desu. Ki Baros ngagero kaget. Bari nahan ka nyeri terus ngadalig deui ka tukang mundur sababaraha lengkah. Ki Baros salaku pupu paguron kilat baraja masih bisa ngajaga kasaimbangan badana. Dalig deug. Dalig deug. Raneg. Ki Baros ngeureunkeun sukuna anu ngadalig deui ka tukang terus mancukeun di tangtunganana. Serog Ki Baros ngabangun di pasangan bari ngatureng hapa napasna terus musirkeun paneutepna ka Rasanti teu lila terus nyarita deui. Geus kabeunangan ku anu jilawan. Hayeuna waktuna diri kula anu bakal ngasupkeun panarajang ka jilawan Rasanti. Lumayan loh, ilmu di dia teh. Geus siap Rasanti? Sok, mangga. Iya. Jurelat, cilung, saukiu. Panarajang sapasang leungeun Ki Baros jadi leuwih cepat batan tadi karep hayang bisa ngasupkeun panarajangna. Tapi Rasanti geus bisa nebak karena tata gerak jeung arah sasaran panarajang anu jilawan. Rasanti ngimbangan kecepatan gerak lawan. Harita katingali Rasanti bari ngagiwar ka gigireun Rasanti. Rasanti ngabandung di panarajang lawan ku sapasang leungeunna. Sokyuk dekeus, sokyuk dekeus. Meh bareng jeung ngabenung panarajang lawan, harita Rasanti ngasupkeun kajongan sukuna kana kekemplong kenca lawan.
Eta Panarajang geus teu sempat di Bandung jeung disingkahan di ku Ki Baros. Kula podang deui. Kula kabodangan deui. Ki Baros ngagero kaget berinahan ka nyeri. Terus badan ngadarig dekat tukang. Tapi Ki Baros gancang mancuhkeun di tang tuanana. Bari merhatikeun kanu lawan, harita Ki Baros ngomong dina jero hatena. Kacepetan gerakan Sirasanti tete lalu seperti batal gerakan aing. Geus 2 kali aing kabeunangan ku Panarajangna Sirasanti. Aing jadi penasaran. Hayangnya mereka gunakan senjata andalan aing mun kaya kemana. Serat. Ki Baros harita katingali nyabut senjata andalan anak. Anu diselapkeun dina cangkengna belah kenca. Eta senjata teh dijieun tina wajah putih anu gedena ngan ukur 2 ramo sarta anu panjangna 3 jengkal. Ki Baros leungin katuhna geus nyekelan senjata andalanana. Harita tus nyarita ka Rasanti. Rasanti, tadi urang duaan ijen jajaten tanpa senjata. Ayeuna ieu ijen jajaten urang teruskeun ngagunakeun senjata atau apa karang Rasanti. Ku ayeuna kitu gerak pesat eta pedang Rasanti. Urang buktikeun kamampuan diri masing-masing tarung ngagunakeun senjata andal masing-masing Rasanti. Terak. Syarabet. Berasa. Rasanti matsat pedang taji putih nu disoren dina cangkengna belah kenca. Pedang taji putih geus dipesat. Ki Baros barang ningali pedang lawan anu ngabarasa tur ngaluarkeun cahaya bodas jadi kaget. Ki Baros ngarti pedang nu digunakeun ku Rasanti lain pedang samarangan. Tapi pedang anu nganung tuah kasakten. Srog. Rasanti ngawangun pasangan pikeun ngagunakeun jurus pedang kilat bumi. Bari netep ka Ki Baros haita Rasanti tus carita. Kuring disaga diri Ki Baros. Pikeun neruskeun ijen jajaten ngagunakeun senjata andalan. Mudah-mudahan we kuring bakal mampu ngimbangan kemampuan Ki Baros. Bener Rasanti. Panarajang diri kula cancang tu bakal mampu diimbangan ku anu jilawan Rasanti. Ayeuna ku diri kula bakal dibuktikeun. Hayo urang teruskeun ijen jajaten teh Rasanti. Jurelat cidung. Senjata kilat wajah nu digunakeun ku Ki Baros nebarkeun kakuatan hawa panas nu marengan kana kakuatan Panarajang. Rasanti nu ngagunakeun jurus pedang kilat bumi gancang imbangan kana Panarajang lawan. Sangat hiup. Belasat siut. Tang siut tang. Sambaran senjata kilat baja nu digunakeun ku Ki Baros ditangkis ku pedang taji putih Rasanti. Meh bareng jeung nakis senjata lawan. Harita katingali leungeun Rasanti rek ngahantem kana dada lawan. Tapi rika Ki Baros kagacleng kagigir. Bari metakeun senjata andalanana anu rek notog kana dada lawan. Oro kaya Rasanti ge teu kapalingan gerak. Bari ngagiwar kagigir terus nakis deui senjata lawan. Sakiu berasa tang 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 tang. Dua senjata andalan masing-masing bantrok liwe. Gese waktu saling hapa napas. Sanggeusna Rasanti nakis senjata lawan. Harita Rasanti ningali aya kesempatan anu hade. Suku katuhuna ngajejek kana beuteung lawan. Sak
kula benang deui. Aduh, sangka selasa dia. Ki Baros ngageronahan ka nyeri bari mundur ka tukang Sababalengka. Tapi kekuatan daya tahan badan Ki Baros anu geus kalatih memang hebat. Sabab harita katingali Ki Baros gancang mancukeun deui tangtunganana. Serong. Ki Baros ngabangun di pasanganana bari ngupat tina jero hatena. Ningali kanyataan seperti kieu. Geus jelas teu kudu dimicieun waktu teu puguh ieu mah ieu. Pikeun masikeun saha nu unggul. Aing kudu ngagunakeun jurus pamungkas ilmu silat kilat baraja. Sanu nyaho jurus digunakeun bisa ngungkulan jurus pedang Nasila Santi. Ki Baros anu geus saga diri ngawangun pasangan dina jurus pamungkasna. Harita musirkeun panetepna ka Rasanti bari nyarita. Rasanti, pikeun mastikeun sahan leuwih unggul dina ieu ijen jajaten, mangka diri kula bakal mungkas lumakuna ieu tarung Rasanti. Kula bakal ngagunakeun jurus pamungkas bisi dinya hayang nyaho ieu. Jurus pamungkas nu dipibana ku kaula nyata ilmu silat kilat baraja. Kaya bayana Ki Baros. Kuring bakal ngaladenan karep kahayang anjing. Kuring bakal upaya sakuat tenaga sangkan mampu ngimbangan jurus pamungkas Ki Baros. Hade Rasanti. Ayeuna waktuna diri kula majuna rajang. Rasakeun ya Rasanti, jurus pamungkas kula kilat baraja. Hop! Curelat, curelat, kalayang. Ki Baros majuna rajang badanna ngalayang. Jirimna teu napakan lemah. Rasanti ge ngalakukeun tindakan anu sarua. Jirimna ngajurelat ngalayang, mapag datangna panarajang nu jadi lawan. Dua jirim anu ting kalayang anu teu napakan lemah. Harita masing-masing ngagunakeun jurus andalanna masing-masing. Ki Baros ngagunakeun ilmu pamungkasna nyaeta kilat baraja. Sedengkeun Rasanti ngagunakeun ilmu kilat bumi nu dikombinasikeun jeung jurus tapak darah suci. Tapi aneh anu kacida. Sok sanajan duanana ngagunakeun ilmu pamungkasna masing-masing. Dadak sakala harita